Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng tepangdi, sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha, hidup teu siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Minggon kamari urang diajar ngeunaan cara ngariksa diri. Tah, minggon ayeuna urang diajar ngeunaan kagiatan hidup sapopoe. Kagiatan hidup sapopoe naon wae nya? Yuk urang tinggal videona sasarengan. Kagiatan anu kahiji nyaeta mandi. Dina sapoe mandi anu sae teh sabaraha kali nya? Saha nu terang? Inya leres. Dina sapoe urang hibak saena 2 kali. Saupami ayeuna hidup tos mandi teu acan. Pami teu acan enggal gerak mandinya supados awak hidup bersih, awak hidup seungit, sareng bebas tinu ngaranna panyakit. Sabab panyakit sieun pisan ku ngaranna sabun. Dina mandi ieu ulah hilap hidup nganggo sabun mandi. Sabun mandi ieu teh bisa ngaleungitkeun kuman-kuman anu aya di udara. Tah, ayeuna aya panyakit nu ngaranna virus corona. Virus corona teh sieun pisan ku ngaranna sabun. Tah, ku kituna hidup kedah sering wawasuh nganggo sabun. Kumaha? Siap? Kagiatan anu kadua nyaeta sasarap. Naon nya sasarap teh? Sasarap bahasa Indonesiana teh nyaeta sarapan. Dinten ieu hidup teh sasarap teu acan. Sasarapna sareng naon nya? Tah, nu namina sasarap nyaeta urang barang tuang sateu acan jam 8. Barang tuangna naon wae? Nyaeta tiasa sangu sareng rencangna, atanapi tiasa roti sareng susu, atanapi bahan-bahan karbohidrat anu tiasa ngadukung kana badan urang. Saupami sasarap, hidup ulah hilap ngadoa heula. Kumaha sok ngadoana? Masih emut kan? Nah, saatos sasarap oge hidup kedah ngadoa supados sasarap urang enjing ieu janten barokah kanggo urang sadaya. Kagiatan anu katilu nyaeta neutekan kuku. Ayo tinggal ayeuna kuku hidup panjang atau pondok? Tah, saupami panjang kuku hidup kedah ditekan. Tapi neutekan kuku kudu nyungkeun bantosan mama, bapa, atanapi raka. Sabab lamun urang salah ngagunakeunana kuku urang bakal getihan. Sabab kakeureut ku ngaranna catok kuku. Dina neutekan kuku, hidup kedah merhatoskeun kuku hidup. Saupami pondok keneh teu kengeng ditek-tekan. Bisa ngabalukarkeun getihan atanapi nyeri. Engke hidup nangis. Kade nya ngagunakeun catok kukuna. Kagiatan anu kaopat nyaeta sasapu. Saha nu sok mantosan mama sasapu di bumi? Ngacu. Pami aya nu sok mantosan mama sasapu di bumi, eta murangkalih anu hebat. Tah, saupami sasapu hidup kedah merhatoskeun sapuna. Saupami di bumi urang sasapuna nganggo sapu naon? Pami di bumi urang ngagunakeun sapuna nyaeta sapu ijuk. Saupami di luar bumi, contona di buruan,
hidup nganggo sapu nyereknya kade ulah lepat ngagunakeunanya. Kagiatan anu kalima nyaeta diparas. Sapertos dina gambar, ieu kanggo murangkalih pameget. Saha nu murangkalih pameget di dieu? Atos diparas teu acan. Saupami rambutna tos japrik, tos panjang, enggal geura angkat ka tukang cukur. Geura diparas eta rambut supados kasep. Omatnya diparasna teu kenging ku nyalira sabab diparas ngagunakeun gunting atawa mesin cukur. Bisa-bisa engke raheut terus getihan. Saha anu osok anyang-anyangan? Pasti barudak istri anu sok anyang-anyangan mah. Anyang-anyangan barudak istri mah biasana anyang papasakan tuh sapertos nu dinu gambar atanapi anyangan boneka. Tapi ulah hilap saupami tos anyang-anyangan hideep kedah meresan anyangan. Ulah dugika diantep komo deui saupami dibereskan ku mamah. Kedah karunya ka mamahnya sabab capek mamah teh. Janten hidup kedah mantosan mamah nyaeta meresan anyangananya. Kumaha hidup tos terang ayeuna kagiatan-kagiatan naon wae anu hidup dilakukan sapopoe? Tah saupami tos paham ayeuna ibu masihan pancen ka hideep. Pancenna nyaeta ngeusian LKS Basa Sunda halaman 10. Nyaeta pancen mandiri tea. Di dinya aya genep kagiatan. Anu mana eusina aya dina video ieu. Saupami hideep ningal video ieu ti awal dugi ka akhir, pasti tiasa ngeusian LKS eta. Wilujeng ngerjakeun. Alhamdulillah, pangajaran ngeunaan kagiatan sapopoe hideep parantos rengse. Tong hilapnya pancenna dikerjakeun. Ku kitunna Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.